Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspor Jabar sakedik ngalambat kapengaruhan wabah corona. Industri manufaktur di Jawa Barat sekitar 30% asalna ti Cina. Ieu warta salengkepna. Penyebaran virus corona dengan ukur mangaruhan sababaraha negara anu gumantung ka Cina, tapi eta oge mangaruhan ekonomi di Jawa Barat, utamina ekspor di Jawa Barat sakedik ngalambat. Numutkeun Kapala Kantor Dinas Perindustrian serta Perdagangan Jabar, Muhammad Arifin Sunjayana, industri manufaktur di Jawa Barat sekitar 30% asalna ti Cina. Contohna pikeun barang elektronik, komponenna asal ti Cina, salajengna dirakit di Jawa Barat. Akibat corona ieu kagiatan ekonomi kaganggu, utamana kagiatan manufaktur di Jawa Barat kaganggu, kusabab produksina sakedik janten eksporna oge turun. Saur Arifin sapertos dikutip ti Republika dinten Ahad 16 Februari. Arifin nyebutkeun, ekspor di Jawa Barat pikeun kontribusi nasional ngalambat. Panurunan eta sabab kapangaruhan ku industri manufaktur anu kaganggu produksina kusabab suplai bahan baku kaganggu. Ekspor anu turun eta parantos karaos di akhir tahun. Sasih kahiji tahun 2020 parantos ningali deui kamunduranana oge. Pan henteu ngan ukur Jawa Barat pikeun industri manufaktur eta, saurna. Kadua saur anjeunna, farmasi oge barang modalna atanapi raw material ti Cina. Salajengna otomotif oge sami, janten 3 besar anu kalolobaanana barang modalna atanapi satengah jadi ti Cina, nyaeta manufaktur, farmasi sareng otomotif. Kaayaan corona eta sanes henteu kenging lebet, tapi etapan kaayaan di Cina anu henteu ngamungkinkeun ngirim barang jeung sajabana, saur Arifin. Produksi impor anu kaganggu di Jawa Barat ceunahna kalebet impor bawang bodas, kusabab hampir 85% kebutuhan nasional disuplai ti Cina. Pemerintah pusat, saurna, parantos milari alternatif pikeun barang modal sareng produksi anu parantos jadi, nanging sakumaha oge produksi ti Cina leuwih kompetitif. Produksi negara-negara sanes hargana kompetitif sareng barang modalna ti Cina. Tapi harga Cina emang kompetitif, saur anjeunna. Khusus di Jawa Barat, pihakna narekahan pikeun mastikeun yen barang impor tiasa diganti ku produk lokal, tapi enya henteu sadayana tiasa kacumponan, saurna. Mung ieu bae warta ti sundanews.net. Mugia anjeun ngawidian nyaksian teras warta ti sim kuring salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.